Cek cek jiwa lupa. Dunya teh mau pasangan Kang Wok. Aya beurang aya, Penting. aya istri aya, Salaki. tong kadinya. Iya. Istri mah atuh pameget. Oh, istri Anu pameget. nganggo bahasa Sunda anu lembut. Ya, pamagar. Aya enjing aya, Kamangkukna. enjing aya sonten, Enjing-enjing. Sopan. Terus wengi aya, wangi aya siang. Aya bulan aya. Bulan matahari. Oh, bulan mah jeung bentang. Matahari jeung saha pertanyaanana? Papasangan panon poe jeung saha? Matahari. Pak Tahari. Tidak begitu Fulgencio. Terguso. Oh. Matahari mah papasanganana jeung Uwa. Nah, Uwa papasanganana karunya. Sarua Uwa kan papasanganana bibi jeung emang. wah jadi orang pasangkan we wah. Uwa jeung panon poe. Tah gitu urang heuri urang Sunda gitu. Kulantaran Uwa papasanganana ieu urang bedah. Bedah gitu. Perkawis istilah anu patali jeung panon poe. Mangga di muka heula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun keluarga sadayana tepang deui di Padaringan Channel simkuring ngabawa di sarengan kurang simkuring Mang Uden Sutisna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi panon poe tadi tanya. Iya, panon poe. Kulantaran tegaduh rerencang teu galuh papasanganana. Jadi pasangan we jeung Uwa. Atuh jeung Uwa, da Uwa teu aya pasanganana jeung naon atuh Uwa. Kapuri simkuring sok ngadangu ieu nya ngadangu di YouTube. Parpansnya pasti kangtos uningan rekaman siaran radiona Kang Ibing. Kan biasanya sok pada naros gitu kan anjeunna kan karena Sunda ieu pisannya. Basa lemesna panon poe. Ibu-ibu nu narosna teh. Teh murang kali gaduh PR cenah basa lemesna panon poe naon jadi jawab ge soca dinten. Soca dinten. Leres. Bisa dong. Leres. Tapi tengeunaeun gitu. Panon poe ya. Padahal salaresna mah da kedah di hartos teh kedah dilemeskeun nya. Pak hui Pak. Sanes. Kedah dia lemeskeun mun da aya oge ngaran lain gitu nya. Nami sanesna. Da eta mah sanes poe kan nya sanesna teh sanes. Jadi tos janten kecap nyalira gitu walaupun gabungan tina dua kecap terus teu geus pakemnya teu tiasa dirobih deui seperti sapu tangan gitu teu tiasa janten sapu jeung tangan kan ya teu tiasa dipecah gitu. Nah gitu jeung bentukna ge beda nyalain sapu nyalain leungeun siga panon poe nyalain panon nyalain poe siga gitu tah gitu tapi aya lemesna panon poe sanes lemesna lah. Salah nama nami panon poe ge teu kasar nya. Teu kasar. Sok sanajan panon poe da memang geus janten pakemanana teu tiasa digentos ku soca dinten teh tadi gitu. Panon poe. Apa misalkan nami sanesna bareng biasa kana serangenge punten. Serangenge atanapi naon? Giwangkara. Orang Sunda mah giwangkara. Ite upami bahasa Kamalayon mah giwangkara teh hartosna teh merindukan. Ari orang Sunda mah justru panon poe giwangkara teh tapi ditinggal di sarung sumbir aya lepat tapi sakatarang abdi mah giwangkara teh panon poe di Sunda mah gitu. Ka Kang Bobo ayeuna jadi aya hubunganna sareng panon poe. Kulantaran panon poe teu gaduh rencang. Karunya nya. Beli keungeun hayu urang bahasa gitu.
Aya naon cenah Mang Uden. Tapi lah sate acan ka ieu. Sate acan kana istilah-istilah anu aya patalina sareng panon poe kanggo da itu teh ayeuna teh Heeh. aya oge nu sok nyebat tadi mah kan serangenge Giwangkara panon poe aya oge nu nyebat mata poe. Oh, aya oge. Mata poe ngalamot curug ngalamot non curug dina lagu Yayan Jatnika gini ieu Oh aya nya nu nyobat mata poe nya. mata poe dina ieu oge dina puisi-puisi seueur anu nganggo kecap mata poe. Tapi ka ayeuna-keun atawa nepi tos di bareto oge ya? Biasa mah eta mah diganggo dina ieu dina sastra gitu. Hmm. Langki lah dina paguneman sadidinten mah eta mata poe pareuman eta biasa. Teu enakeun gitu. Ya kalau tadi suca dinten ya. Sakumaha. Tapi mata poe mah sok dianggo dina ieu. Yes, dina lagu Yayan Jatnika lagu laut mana gitu. Garut anu di Garut teh. Sayang helang. Nya anu sayang heula apa namanya? Panginten jantan ieu Mata hungkul poe ngalamut curug. mung jantan karya sastra pangintennya. Jarang dianggo Ya, dina dianggo dina paguneman. 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 Terus Eta. Tak ayeuna urang ngawitan wae kana istilah meletek. Meletek teh lain peupeus kan aya ieu na teh aya na gelas tengat meletek. Jadi panon poe kadek mimiti bijil meletek. Mimiti bijil isuk enjing-enjing gitu nya. Enjing-enjing eta bede bijil teh kadang-kadang disebat meletek. jadi nu badai bijil sebatna Meletek. meletek. Meletek panon poe. Hmm. Terus biasa nama aya hibar udat-udatan namina balebat. Balebat kan meletek kira meletek misalkan jadi udat-udatan dan aya mega gitu kan. Ya. Mega ayang-ayangan kasorot panon poe nu karek meletek. Jadi balebat. Balebat teh Eta. teu ieu nya henteu naon teh. Jadi cahayana teh cahaya anu blog-blogan kayak Ya. gitu kan. Jadi kan aya istilahna sakolebat gitu berarti ngan nya teu utuh tanapi Untuk bray pisan, nya. ngempray pisan gitu. Ya, Kayak ngempray ka bahan. ya. Terus tah ayeuna justru hibar mah moncorong nyebrot gitu. Si cahaya nate, cahaya panon poe nate. Hibar teh tos rata gitu si cahayana tadi mah belebat mah kadang-kadang udat-udatan nya. Nah, Upami tos hibar mah berarti tos rata. itu jam sabaraha eta teh jam Tebuh 7-an gitu ngawitan hibar. Tebuh. Balebat mah anjing ngene bisa Ya. salajengna aya moncorong, kecap moncorong. Istilahna kanggo panon poe anu nyorot pisan. Moncorong. berarti di lur pisan nya. Panon poena keur mumijihna teu kahalangan ku mega, caangna teh ngebrak pisan. Nyorot pisan gitu. Lamun teh aya awan gitu nya. Gaya awan kan moncorong pisan. Ya. Oh. Kan nyongkap we kana awakna teh. Bitiasa moncorong, caangna jadi mabra. Mabra caangna mabra atanapi ngempray. Terus sabaraha hiji tah istilah-istilah eta kan sakit pautna sareng panon poe. Panon poe. Ngempray mabra caang. Gitu. Iya deh. Upami kahalangan ku mega benten deui Jadi angkeum. oh aku nyambung kanu. Cedeum. Si jadi itu nan alem. Eta gitu. Upami kahalangan ku mega panon poena kahalangan ku mega teh janten angkeum cedeum alem ka dituna teh Hujan. Salajengna aya nu istilahna lingsir ngulon. Panon poe lingsir ngulon. Berarti tos Nah, panon poe di tengah-tengah urang nya mimiti ngageser ka kulon. kulon. Nah, sekitar setengah satuan lah gitu ngageser sih. Berarti jam 12 lebih 1 detik udah. Oh, alam teu apal ya. Berarti ya mah kalau bet da ari urang teh kan bumi teh buleutnya urang di dia teh kan berarti si jalmi anu aya di sana pun urang ge sami gitu nya. Penting berarti. Ente maksudnya si arah rotasi ieu na
diangger terbenam nama di kulon berarti sarua nya. Sami. Berarti di Canaka Arab ge Sami lengsir kulon nya. Lingsir ngulon sami. Ulah. Lingsir ngulon. Nah, lingsir ngulon eta istilahna panon poe anu tos di tengah-tengah terus ngawitan Cer- ngageser ka kulon. ya. Nah, jadi kalangkang urang teh aya di belah Wetan. wetan gitu. Betul. Salajengna aya haneut poyan. Wanci kan kadang-kadang dinanangtukeun wanci kan aya wanci haneut moyan, aya tadi lingsir ngulon. Haneut moyan mah keur meujeuh-meujeuhna haneut moyan. 11 beurang. Setengah 10-an lah enak benernya. Ya jam. Ada ini jam 8 gitu hari eueuh. Hari eueuh mega mah. Kamu terak pisan. Gitu. Panas. Kayak jadi kedua tergantung kondisi awak dan nu keur gering mah nya jam 8 jam teh kuat kene jam 9.10 teh. Dari nu biasa mah jeung kumaha papakaian deh. Mun make rib stock naon gitu kan nya si panasna teh. Karasa itu Karena tapi kan dari zaman baheula mah geuning moyan teh kan teu make ieu nya. teu make nanaon. Teu make naon geuning aki-aki geuning aja Aki-akinya bari ieu iteuk Tah. diuk dina ieu dina teh golodog geuning. dina golodog katiuhan keneh biasa namanya diuk teh dina Bang Barung. Eta keneh. Kapungkur mah kadang-kadang sok jadi ieu nya sok jadi patarosan tatarucingan cenah. Jauh mana panon poe ka luhur jeung panon poe ka gigir? Jauh mana? Jauh kena di kawetan atau napi ka luhur? Soalnya kieu sebenarnya mah kan posisina mah sami kan, jarakna mah. Tapi kunaon pas lamun di palebah embun-embunan karasana panas pisan. Ari isuk-isuk mah da haneut. Berarti jauh. Tak kunaon eta teh duge ka ayeuna oge jadi misteri ka urang ka barudak urang Sunda. Kunaon ari keur isuk-isuk atawa sore henteu panas-panas keur meujeuna manceran berarti leuwih deukeut lamun misalkan tengah poe mah. Nya kemudian siguring ka yang itulah non ka Bumi Wargi gitu nya. Cek ieu ngecek kanuju ngabangun anjeunna teh nuju didak gitu. Amang geuningan teh kaleresan pas keur Nah, dimpen. panas ereng-erengan pisan. Ya. Hilap di tengah topi, nari urang ka pulang ka rumah gitu. Dah asal ieu sajangan. Asa ka bawah si panasna gitu. Kan ke dihandap gue panas kemudian naik ka luhur dak. Kan lebih deket yang matahari kan. Tapi kunaon enjing-enjing gitu kan. Henteu sapanas tengah dinten. Udah eta panasna Allah meni. Udah pas pulang ke rumah teh. Duh dia asal ieu. Ya gitu. Padahal mah kan sahabatnya jarak nama sama. Sarua wae. Tapi nah gitu kan. Tah eta mah kedah diina ku ilmu fisika gitu. Salajengna aya disebut ngemprai tadi ngempur, caang, moncorong eta Ngempur pakai R-nya. ngempur. Teu make D. Ngempud. Nah, ngempud. Nah, sorry. Tuh ka atuh. Da bangun Bapak gumujeng wae. Moreret. Nah, moreret mah sabas tadi ke panas ereng-erengan moreret. Panas pisan moreret. Caang nojo. Ya. Caang nojo mungkin ka panas pisan ka eta moreret. Ya mentrang berarti. Mentrang, moreret mentrang eta kene. Termujuna mentrang moreret. Tuh, eta mentrang ge istilah pan. Jam 11 ke jam 1 lah teh. Oh, eta termujuna. Nah. Bojode. Yang menterang nyongkap deui. Nyongkap nanti ka awak pami urang mah efek kepanasan panen poe anu lamun urang nganggo raksukan teh misalkan karasa bisa wah panas gitu. Kayak nyongkap. Salajengna aya anu namina istilahna surup. Ya, surup mah Panen poe bade tos lingsir ngulon bade tilem. Eta surup. Proses tilemna panen poe teh namina teh surup. Bade magrib berenya. Bade magrib. Tapi biasana mah kan bade surup pisan. Sok hibar heula. Hibar layu. Eta.
warnana orange ini nojok kaian ku mega endah tapi ini rada sesah layung teh enak teh buka kumaha pelayung di galunggung tapi sim kuring mah karena deh kulantaran kusabab jadi kan bubukitan gitu nya jadi kasim kuring mah si panon poe teh jam 8 tak karekeuna teh jadi mereka moyan teh kudu ngadawan jam 8 terkadang nganggo kabu salapan ikut kana tangkal kalapa teu aya tah lamun wargi urang anu belah kulon jam 6 jam 7 ge terus aya da si matahari teh sehat eta justru hari ka urang aduh lila kadang kudu mahajo gitu ka daerah nu rada ieu karena konturna gitu rada eta jatuh mah rezekina tidinya tadi terus nyatina ieu sariak layung terus surup panon poe surup film anggeus we tah tugasna ieu saputeran anjing gitu deh gitu gede timiti ieu meletek panon poe balebat mancieun nanti maju ka hanet moyan manceran moreret terus deh lingsir ngulon eta muter gitu dina lingkaran tugasna deh maksudnya tah kitu tah eta istilah eta teh ngandung jang pikeun urang Sunda mah nya ngandung hiji kakiatan gitu biasana sok dianggo kanggo ngadamel karya sastra upami anu ngabahas panon poe mah pan seueur pisan kan sampos tadi pada aya istilahna layung sariak layung di Gunung Mangkoko tah kana ieu tarapi layung hurung lagu Mangkoko kan ya lagu Pak Haji Yayan naoskeun kumaha duh poda ieu kayaknya teh si Pak wae eta nu panon poe seueur itu dianggo kanggo janten inspirasi kanggo Ari Mega hideung geuning kan mega kumaha mega hideung ngalan kangen seueur lah misalnya anu janten inspirasi kanggo karya-karya sastra mata loba anu beunghar kulantaran panon poe oge salah sawiosna janten buku janten kawih kan kawihna icalan sunblock skincare jadi beunghar tina panon poe teh aya tukang topi tukang payung tapi aya nu gelo kulantaran matahari aya jelemanya dan rada gelo di Amerika teh luar negeri bukan nama mana nama ieu patenkeun yang matahari teh nu urang tapi bener kudu nama bisa bener gelo sebenarnya mah nya da ieu nya da ai matenkeun mah kumaha anu ngajukeun kan ya bisa wae ngan eta milik bersama gitu dipatenkeun sabaraha kamu kudu kabayang teh lamun disahkeun urang teh kudu mayar ka manehna patakna gelo eta panon poe dipatenkeun saya bisa nah kitu panginten Kang Wowo istilah-istilah anu patelis sareng panon poe mudah-mudahan biasa dieuyeban oge ku para pamiarsa sadayana supados langkung ieu dan power ku urang sadayana mudah-mudahan ayeuna mah teu kesepian deui si matahari teh dibarengan ku uwa ya aturun Mang Uden parantos sharing sareng kepala pemirsa sadayana perkawis hal-hal anu aya potole patelina sekarang panon poe juga mangga parogi sadayana tiasa dieuyeban boh aya anu kalangkung tanapi aya tambihan kahoyong mah aya oge misalkan disarungsung ku pawiarsa sadayana teh cik kawih naon anu nganggo panon poe atanapi tembang naon anu nganggo panon poe aya kecap dina istilah-istilah anu nganggo dina panon poe terus bisa sapatosna mangka ditu ngabahas perkawis bulan sih namanya
bulan mah aya entong lah da bulan mah aya pasanganana. Oh nya Ieu mah nu teh pasanganna. karunya. Aturun palogi sadayana nu parantos sumanco ti kawitan mikalakasan. Mugi aya manfaatna bobosa panon carang sapakan. Nada agung cukup umur Jembar hapunten ti palogi sadayana. Kumang penitik sumedak cenah makan. tutup lawang sigataka. Cah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.